Salajengna nomor sabaraha tah nomor 3 berarti hiji iman ka saha ka Gusti Allah, anu kadua iman kana naon perkara anu dongkapna ti Gusti Allah mangrupi parentah jeung panyarek. Dua anu katilu wal imanu bi Rasulillah, anu salajengna nomor katilu iman kajungjunan yang mulia Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi ayyuqirra kalawan yen ikrar bi anna sayyidana Muhammadan kana sanyanyana jungjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah nyata mangrupakeun utusan ti Gusti Allah wa nabiyuhu sareng nabina Allah taala. Bari ati teh kitu urang teh iman percaya kana karasulan jungjunan yang mulia Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima jaa ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anu kaopatna jeung iman kana sagala rupi anu dongkapna ti jungjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ahkami, halna tetep dina pirang-pirang hukum-hukum nu dongkapna ti jungjunan. Tuh qala Allah taala, lajeng ngadawu saha Allahu Gusti Allah taala. Kumaha dawuhan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya handai wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Manana wallahu alam bisawab. Wa ma atakumur rasul, jeung ari perkara anu dongkapna ti Kangjeng Rasul pikeun araranjeun, fakhudhuhu maka cokot ku anjeun, maka lakonan ku anjeun. Wa ma nahakum anhu, jeung ari perkara anu nahakum dicarek pikeun aranjeun, anuhu tujungjunan fantahu maka tinggalkeun. Jadi gampil lagi ya terjemah bebasna, sakur-sakur anu diparentahkeun ku Rasul pek gawean, samulihna sakur-sakur nu dilarang ku Rasul itu fantahu maka tinggalkeun. Wa ma'na jeung ari maknana fakhudhuhu, kalimat fakhudhuhu
nyaeta pamtathilu amrohu. Eta kudu nurut aranjeun amrohu kana parentah. Tos ya ieu dawuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala saurna ieu teh nu janten asbab ayana qaidah usul fikih al aslu fil asya'a al ibahah hatta yadula dalilu ala tahrim. Aya qaidah usul fikih kitu nya. Al aslu fil asya'a al ibahah. Ari hukum asalna hiji perkara, naon wae perkarana al ibahah nyaeta boleh-boleh saja. Hatta yadula dalilu ala tahrim sehingga datang hiji dalil ala tahrim nu ngaharamkeun kana eta perkara. Tadi dia ya sok terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama ngeunaan ngaistinbat hukum, menetapkan hiji hukum. Jadi gampangna mah kieu qaidah usul fikih teh sakur-sakur perkara sagala rupana asal hukumna teh nyaeta boleh-boleh saja. Hatta yadulah dalil ala tahrim terkecuali tos aya dalil nu ngaharamkeun kana eta perkara. Ari sebahagian manga istinbat hukum teh nganggo qaidah kieu segala sesuatu itu hukum asalna haram. Ya pendapat Imam Abu Hanifah sebahagianna ya. Sehingga aya dalil nu marentahkeun. Lamun geus aya dalil nu marentahkeun maka pegarap. Adi dieu sok jadi pagesekan teh. Kunaon sebahagian dulur-dulur urang nganggap bahwa muludan teh bid'ah. Kunaon sebahagian dulur-dulur urang nganggap bahwa yasinan malam Jumaah teh bid'ah. Tahlilan bid'ah gitu. Naon sabab? Data di teh. Nah, cara ngadamel konstruksi hukum nate aya henteu. Parentah ti Allah, parentah ti Nabi secara teks mutlak. Parentah tentang tahlilan. Aya teu parentah tentang maca Yasin lamun malam Jumaah. Eueuh cenah. Sehingga ari eueuh mah tong dilaksanakeun. Muncul pertanyaan, apakah mazhab Imam Syafi'i tidak mengenal itu karena kaidah nu siga tadi? Bahwa segala sesuatu perkara hukum asalna haram kecuali lamun geus aya dalil nu marentahkeun. Mengenal kaidah usul fikih siga kitu ngan dina mazhab Imam Syafi'i dalil kaidah sapertos kitu itu ditujukeun kana ibadah-ibadah anu hukumna wajib. Kahartos teh ya. Maka rek nepikeun ka yaumil kiamah oge keur jelema anu berpendapat kana kaidah usul fikih sagala rupa kudu aya parentahna heula sebab naon hukum asalna teh haram. Maka wajar lamun nu bersikap seperti kitu tutunjukna teh kitu. Bid'ah sia, haram sia. Teu. Neraka, dolalah kitu we. Sebab naon? Oh parentah. Ulang tahun, haram itu ulang tahun teh. Kabeh teh bakal haram we lamun eueuh dalil anu qat'i ceuk manehanana. Maka wajar mun sagala dicarek ieu teu meunang, itu teu meunang gitu. Tahlil teu meunang, yasinan teu meunang, sagala rupa teu meunang. Karena naon? Dalil nu marentahkeun. Ari keur urang
salagi teu aya dalil nu ngaharamkeun kana muludan kitu urang mah salagi teu aya dalil nu ngaharamkeun kana tahlilan salagi teu aya dalil nu ngalarang kana yasinan maka lanjutkan naon sebab eueuh larangan margi dawuhan Allah Subhanahu wa taala dina Quran waf'alu 'alal khaira la'allakum tuflihun. Pek garap sakur warna-warni amal kahadean nu anjeun mampu garap asal lawan kahadean eusi kahartos teh ya maka lamun hiji nyepong kana kaidah nu tadi teh nungguan heula naon parentah eta anu hiji nungguan naon nungguan dicarek rek nebikeun ka yaumil kiamah ge moal panggih-panggih urang ieu mah ibadah teh nungguan dititah ari ieu mah ibadah teh ari eueuh nu nyarek mah ger maka lamun dibenturkeun tuluy-tuluyan didebatkeun ieu da moal selesai tuluy we kitu naon nu gitu karena di luhur nanti awalna cara ngaistinbat hukumna geus berbeda kahartos ya jadi itu kudu aneh mata kurang mah lamun dicarek muludan dicarek sholawatan dicarek marhabaan ada nu nyarekna ge lain Gusti Allah nu nyarekna ge lain nabi nu nyarekna ge dulur urang jalan paham teh ya tak kitu ieu mah didongengkeun palebah dieu teh ngarah ka paham kunaon ku ieu mah dicarek ku ieu mah dititah sing horeng ternyata beda dina ngaistinbat hukumna kitu lah cenanya mata kaharjo 7 bulanan aya henteu dalil keur nitah syukuran 7 bulan pan kitu nya saur pangarsa apa oge lamun urang sagala rupa dikorehan yang dalil anu mutlak atuh moal ger-ger ibadah teh patokana keur urang mah selama eta kahadean kitu tuluy eueuh panyarek tina agama garap we rek nanya ya ari muludan kahadean muludan kahadean lain sok Bandungan dina muludan teh pilihan korehan naon wae susunan acara pami dina susunan muludan teh misalkan ieu mah aya mabok bersama tongiluan muludan pesta narkoba dina muludan teh teu meunang mun kitu. Ari kitu mah dina majelis muludan aya maca Quran gahadean lain. Tuluykeun. Garap. Tuluy dina muludan teh sok aya naon deui? Sok aya tausiah agama, nasihat-nasihat agama ti para ulama eta gahadean lain. Tuluykeun. Tuluy dina muludan teh sok aya deui naon pembacaan sirah Nabi sejarah Nabi ngarah naon ngarah urang wauh jeung Nabi kahadean lain nu kitu kahadean maka tuluy nah di dieulah perbedaan di antara ulama dina ngagarap amalan-amalan ibadah lajeng naon deui kahandapna anu nomor ka 5 wa tasdiqu jeung anu kalimana nyaeta ngabenerkeun tasdiq teh ngabenerkeun